Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui nya mitra. Neraskeun hanca garapan anu katunda. Dongeng garapan Mang Barna ieu kalayan judul Si Kucrit. Sumaha jangakeun mitra dongeng kucrit. Sok kaparayun sadayana. Sakedapan Ki Kuncen teu cacarita anggur ungut-ungutan bari mesem. Mere kasempetan kanu dua ieu pikeun ngedalkeun pamanggihna. Sajeroning ngeduaan keur pacenta-cental kitu, Sahdi jeung Alit mah tiba ngabandungan we teu milu nemrong. Sedengkeun Ki Kuncen mah bari neuteup teh ngagerentes dina hatena. Salah cenah budak nu dua ieu mah yeuh. Tina implengan batin nu katemong nya ieu pisan geuning. Nyata teu mencog. Dedeuh teuing jalu mun teh mah engke nyatana. Cek garantesna Ki Kuncen. Ya heuh atuh Margun. Lamun nya mah kitu dongengna euy. Tapi da pikeun kuring mah nyaeta sok panasaran euy. Kumaha lamun kitu urang pecakan kadinya we kemahna lah. Bari sakalian urang talungtik bener henteu na. Nya ulangan saukur eceuk beja. Satuju euy. Mitra demi nepi kadinya pamikirna dang goib teh. Sahdi jeung Alip ngarenya greuwas kitu deui Markun. Sarua reuwas kacida kana usulan di dang goib. Tapi ari pikeun Ki Kuncen mah teu reuwas teusing. Lantaran leuwih ti heula inya geus nyaho bakal kitu kajadianana. Waktu ngadenge kitu hayangna ngan saukur mesem we bari seuri maur. Ari ceuk pamikir kuring mah dang. Urang ulah meungaskeun tujuan anu mimiti. Pan geus sapuk yen tujuan teh taya deui rancana sajena. Nyatana ka padepokan pada hiang si inget kasauran aki tadi, sing inget kasauran aki tadi, yen urang teh ulah rek lanca-linci luncat mulang, sing pengkuh kana tujuan nu mimiti. Malah kasebut untung saurna urang make jalan anu ieu, nyata bakal mawa kasalamatan nepi ka tujuan. Coba seuk upamana wae anu nuduhkeun teh make jalan anu ti wetan, kumaha jadi nangke? Nya upama teh Ki Duha jeung Ki Utai mawana teh ka jalan mawana teh jalan anu kawetan, tapi pan teu. Tapi mawa jalan kanu ieu. Eta we euy pedah Ki Kuncen. Dina dongengna kitu ceuk kuring oge penasaran lah. Hayang ngabuktikeun. Nya itu kitung naon kitu nalungtik we atuh euy. Aki saur Aki. Saur Aki tadi pami jalan anu tiwetan berasna ka ditu teh ka pamujaan kalayan aya anu ngageugeuhna nyaeta anu kasebat Mimik Wok sareng Murkajil nu ayana di Guha Murka. Upami jalan anu ti palih dieu sumun palih kulon ka mana berasna tah? Nah sami deui aya anu ngageugeuhna. Talus eta tumanya teh alus. Jadi kudu apa deui sarsilana anu aya di belah ti kulon. Nya tak kieu ari jalan anu ti dieu mah
Brasna kaditu teh moal panggih jeung guha pamujaan. Malah sabalikna di dinya mah tempatna raresik, teu barau getih jalma siga di belah ditu. Tempatna lalening, caina herang ngagenyas atuh tutuwuhanana oge papek ku naon rupa tatangkalan anu ngiuhanana. Jaba rupa-rupa kekembangan anu sareungit, mapaesan tempat, pokona mah nu asri ti kabetaheun we. Tibeh ditu mulai eta tempat jadi puseurna kaendahan puncak Gunung Gede. Tong boroning jalma-jalma adalah sato oge bertaheun eta teh. Baheula di eta tempat aya padepokan, tempat nyepi hiji sepuh istri anu linuhung disarengan ku incuna anu sarua pada saktina manggulang-mangguling. Ari eta sepuh nalahna Nini Kandring, ari incuna mah katelahna teh loba pisan sebutanana, nyaeta Raden Tapak atawa Mbah hampir sarua teh jeung hideep ieu. Ngaran si Kasep ieu nyaeta Mbah Alit. Ayeuna mah alipnya, hidup mah hehehehe. Oge sok disarebut ku cerit Raden Tapak ieu landian tina meunang meuseuh elmuna Nini Kandring, nyaeta elmu napak tilas. Sedengkeun ari landian ku cerit sarua bae tina peurahna elmu Nini Kandring, nyaeta elmu kuru cileuh kentel peujit. Raden Tapak ngabogaan murid nu katelah jaka mursid. Tak ari kaahengan di ieu tempat nyatana Iwadi ngarasa ayem tentrem turta genah merenah dumaninah bawaanana. Sok leuwih antep kumereb kanu maha kawasa. Sok hayang leuwih soson-soson. Ngan wungkul hayang neuleuman ilmu agama. Dupi nu janten panteranganana naha aya teu Ki? Cek Alip, datang tuwe atau aya jalu. Di antarana wae teu meunang sompral, jumawa, adigung adiguna. Soko momon di eta tempat ngalajur nafsu ngumarah-amarah mah dipahing pisan. Tadi saur Aki nyebatkeun Raden Tapak sareng si Kucrit alias Mbah Alit nu dimaksa teh kumaha Ki? Rupina pikeun abdi rada baluang keneh ya. Cek Sahdi can pati ngarti karena naon anu dipedar ku Ki Kuncen. Hehehe. Kieu atuh jalu urang singketkeun we nya, singket nama. Tak ieu imah anu ku hidup keur dicicingan ieu tadi nama ukur mangrupa sasaungan itu tempat nyepi Nini Kandring jeung incuna malah kesebut muridna pisan nya anu nalah si Kucrit. Raden Tapak, Mbah Alit sarua wae eta ngaran-ngaran teh minangka lalanian keur inyana nu geus boga jasa ka urang lemur. Bang nama ka lemur Cilampar, nyata lemur anu dilana ieu. Di lemur suku di laneheun nyata lemur Aki ayeuna nu aya di laneheun ieu suku gunung. Nu cenah baheulana ka lemur Cilampar teh kungsi kata rajang panyakit sasarad anu disebarkeun ku manusia manjing setan. Katelahna Nenek Kelong atawa Nekelong jeung Nini Kuok. Tak ieu teh dua manusia manjing idajil keur nyuprih ilmu kanuragan. Tapi keur ningkatkeun kasaktianana, setan idajil eta nya nu dipuhitna menta syarat. Heug cenah dibere kasaktian dunya barana anu moal beakna asal kudu daek nyumponan
syaratna diantarana sanggup biluk ka bangsa manehna tur jadi asup marga kulawadetna sang idajil. Tayeuna nekelong jeung nini kuok teh nyarangupan tangtuna bae ku kasanggupan ieu jadi sangar ka urang lemur Cilampar. Lantaran jadi loba panyakit diantarana penyakit kuris, penyakit araradul, penyakit kedul, penyakit mumul, jeung rupa-rupa penyakit anu bangga narekahanana. Mitra Ki Kuncen reg heula cacaritana. Bari nareuteup ka barudak anu opat ieu naha saregep ngabandunganana atawa henteu. Tapi rupana bae ngan duaan anu masih keneh sargep mah nyaeta Alip jeung Sahdi dari nu dua deui majigana teu pati daria dina ngabandungan dongengna Ki Kuncen teh. Samalah dang goib mah gawena ngan heuai we mani marelek atuh Markun kalah kalalangiran dina amparan samak bangun nu geus teu kuat ku tunuh. Sabenerna nekelong nini kuok jeung nini kandring eta teh tiluanana teh sosobatan. Ngan ku alatan loba anu teu sapagodos diantarana jadi kalah mumusuhan. Nepi ka itu ieu boga tujuan sewang-sewangan kalayan nyieun kakuatan pikeun silih anjurkeun nepi ka baroga murid ti pihak nekelong nini kuok. Boga murid anu unggul nyaeta si Murkajil. Ari ti pihak nini kandring nya murid kadeuheusna nu boga ngaran Raden Tapak. Tanya ku ieu pisan dirurugna tempat pamujaan teh diancurkeunana. Oh, kutan teh kitu Ki. Janten kata haji Ki, bet asa betah ngadanguna oge mung hanyakana we. Ieu tos tekiat ku tunuh Ki. Nya atuh eta mah sakitu we lanan. Sok adinya bisi geus ngarasa tunuh mah gerempek merenahkeun maneh. Wayahna we ngampar di tengah imahnya. Da nyeta puguh aki mah boga hancaga we ieu teh. Pek atuhnya aki mah rek ka jaman heula ieu. Mun atuh Ki. Abdi sadaya mayunan manok ya. Mangga wilujeng ulah ngaraos kawagel ku abdi sadaya. Pokna Alip bari goloyoh weh ngalampar di patengahan. Demi ari Ki Kuncen mah nyatana kiruat terus bae ka pawon. Anu saterusna kaluar muru kalebak nyatana katajuk deui. Sok sanajan poek mongkleng jigana geus biasa ieu teu jadi halangan. Kitu kabiasaan anak Ki Kuncen da geus puguh jadi pagawean sapopoena. Sok sanajan kasemahan oge tara lati salat beut. Mitra kaum dangu nepi kawanci janari leutik kiruat atawa Ki Kuncen masih keneh aya di tajuk. Kitu biasana saban poe oge. Malah tampolana nepi ka datangna waktu salat subuh. Sakerejep oge henteu monok. Ari barudak bujang anu opatan ieu mah nyalegrek we kerek bangun nu kacida nikmatna sarena teh. Sok sanajan hawana karasa tiis nyalecep asa nepi kana tulang sungsum. Cek babasaan teh mah ih harewe nganyeta di antara nu opatan ieu nu teu pati tibra kawasna teh. Da eta we dina sarena ngan guling gasahan we bangun anu teu nikmat sarena teh. Duka pedah katirisan atawa na sabalikna.
dapat tanate jika anu haredang bayeng yang anu kitu petate nyatana dadang sarena motah turut disimut-simut acan samalah dina sarena oge make jiga anu keur ngalinur make jeung kutap ketap bari jeung gagar nyeman siga-siga anu keur aya nu ngajak ngobrol. Aduh, capek lah. Aduh, panas. Hareudang. Nah tapi keneh bumi teh geulis. Urang teh teu acan kenalan. Saha salira aja dengan ngenalkeun wasla akang. Dadang, tapi salira saha? Kang Dadang nyawasta teh. Abdi mah lara geni, Kang Dadang. Nuhun atuh urang tiasa ditepangkeun di dieu. Dasar milik abdi kedah penaksar jajaka kasep di pali dieu. Barosa tadina mah abdi teh beungas pangharepan. Mal aya anu menakan da puguh abdi teh teu aya rencang. Cek lara geni bari lempang pagegeye ngalenean Danggoib bangun anu geget pisan. Puguh bae pikeun Danggoib mah ngarasa bagja dibere hate kitu komo. Sok sanajan teu kitu oge manehna mah ka awewe teh teu sirik neangan akal sangkan bisa nyacapkeun nafsu birahina. Kumaha we guruna tukang ngadongeng. Isna teka catur kumaha geget jeung sugemana ieu dua makhluk anu keur lumampah saja jalan teu waleh loba reureuna teu kaur ngalengkah mun sakirana aya tempat nu sakirana merenah pikeun leureut teh ngahaja ngadon nyakedeung heula ngadon nyakedeung heula nyacapkeun nafsu birahina. Antukna itu ieu geus ngarasa lungse atungan guher bae duanana sarare bari papuket silih keukepan sare tibra siga anu keuna ku panyirep mitra demi ari ki kuncen harita teh nyelang heula ka imahna nu maksudna rek ngahudangkeun barudak nu ngadon ngenong di imahna samemeh nuluykeun lalampahanana nyaeta rek ngajugjug ka puncak Gunung Gede teh cenah bari sakalian rek ka padepokan Padahiang. Ari kiduha mah jeung Utai tadi ge geus araya deui ditajug. Harita wanci geus manjing ka subuhnakeun. Duh, abang barudak ngora. Sararena teh meni bangun anu tibra pisan teh jiga kiduha jeung ki Utai segala jaga aya ditajug tapi ieu mah bangunan anu nikmat jigana teh nepi ka pohokana waktu jeung eta deui rupa-rupa pamolahan itu geraya anu paporongkolan aya nu murungkut samalah aya oge nu gerat-geret huntuna jiga nu keur ngadahar goreng kacang malah aya nu kerek nyegrek bari kutap ketap sagala ay. Nah itu nu saurang deui mah geuning kuatan beu naon beuti taranyang teu disimut-simut acan teu make pakaian itu ulutudan teu make baju-baju acan jabati sataranyang teh eta deui edas ti paparaket jeung euneuk-euneukan page meni page kitu itu ngeukepan karung nu dieusi heucak beu eta meni eueuh kamerang padahal heucak eta teh ceuk ki kuncen kituna teh bari terus barudak anu opat ieu digareungkeun lila antarana ti beulah wetan hibarna fajar nu nyaangan buana cahayana semurada koneng ti jauhna kadenge sora hayam leuweung kongkorongok brai-brai kingkilaban siga anu ngagedean barasat
Tegung silila antarana tilaneuheun suku Gunung Gede aya suara azan hawar-hawar. Ngelingan ka satiap jalma pikeun ngalaksanakeun salat subuh. Sanggeus diguyah-guyah barudak nu opat sieun harudang. Atuh maranehna ting kuliat harudang korejat meh hampir bareng udang. Bari panon kucap kiceup tayohna ngarasa tunduh keneh. Aduh, pangapunten Ki. Abi kapulesan ya. Meni asaku nikmat monok teh. Bis bae kasiangan pamit teu digugahkeun ku Aki mah. Nya teu naon-naon atuh jalu. Syukur we ari meunang kanikmatan mah. Tadu da ayeuna mah geus manjing waktu naam ah. Urang kataraju heula. Waktuna pikeun salat subuh hayu. Urang berjamaah jeung Aki. Oh, mangga Ki. Yeuh, batur-batur. Urang gawat kacarai. Hayu. Pokna Alip. Badi ret manehna ngareret ka baturna nu saurang deui. Nyatana kadadang nu masih keneh ngagojod bari sataranyang nangkep pageuh kana karung anu dieusi heucak. Atungan balanyeh we Alip teh imut. Terus noe babaturanana anu duaan deui. Nah ari barakatak teh maranehna sareuri bangun anu genah pisan. Ningali kitu lampahna dadang sarena siga anu keur ngeukepan awewe bae. Marukana bikang meureun nya euy. Dang, udang seberang yeuh. Lain kalakang ngeukepan widadari kadut heucak. Coba eta nabi ka ditaranyang gitu. Kunaon aing maneh? Dasar si eta mah teu aya anu disesakeun. Kadut butut wadah uut oge di kuleuy we euy. Cek Sahadi atuh ger sarerea saleuseurian. Demi ari dadang sorangan ngan korejat wae bari kurucam keureceum. Semenu heran sapeda keur genah-genah ngeukepan awewe asa aya anu nganyawankeun. Tayohna bae eta kajadian dengan saukur dina impian. Bari kalamas kelemes manehna cupu capa siga aya anu keur diteangan. Bari uman iman semu era leungeun kencana nungkupan manuk bobogaanana. Nu ulad alid ka mana meuni. Ari leungeun katuhuna susur sasar ka mana karep. Ka mana euy salana jero. Ngedewek tong sokiana teh lah. Euy, tiris ieu. Aduh. Jeung alah carapel kieu naon ieu teh? Jeung deui nah dewek ditaranyang kieu euy. Eta sugan silaing nararasaan teh kumaha kitu. Apanan meureun waktu mukaan baju teh inget di mana neuneun calana jeung baju. Oge calana jerona. Sok inget-inget sugan apal keneh. Penting teh kuat ku harudang. Mani panas nyongkap garasana tuluy weh. Mukaan baju. Da mun teu salah mah disesepkeun ka dieu yeuh. Disesepkeun ka dieu. Nyaritana kitu teh dadang bari nyingkap-nyingkapkeun palupuh nu dijieun tina awi. Nah ari gorehel teh nya wae. Calana sakumplitna bet aya di kolong imah. Bubuhan imahna teh imah panggung. Deuk eta ka pangi euy. Napa jadi aya di kolong euy? Marukana lomari meureunnya. Ngimpi laing mah da ngimpi. Ayo burukeun tuh. Si Alip jeung Ki Kuncen mah geus diheula. Dasar maneh mah. Ayo buru-buru. Diangir tah euy. Adus ka dieu. Tataranyang maneh mah. Oh jeung carapel ieu. Eta teh ngimpi baseuh ngaranna. Sok buru-buru adus. Cek Sahadi kadadang. Atuh guragiru bae maranehna nyusul kata. Mitra kaum dangu ayeuna caturkeun rengse ngalaksanakeun sarolat subuh atuh baralik deui ti tajuk ka imahna Ki Kuncen. Geus jadi kabiasaan Ki Kuncen samemeh beurang sok mirunan seuneu di hawuna bari siduru ngahaneutan awak anu sapeuting jeput katirisan digayuh ku angin gunung. Atuh anu saliduru teu sirikna ngareneng. Namahan haneutna kana awak. Biasa bae saliduruna teh bari muboy sampe pikeun nyarap isuk-isuk. Teu sabaraha lilana baudak ngoranu opatan ieu di antarana aya nu geus tatahar ngaroris deui babawaanana. Pikeun naek ka puncak Gunung Gede teh bari sakalian rek ka padepokan Padahiang.
Ari sawarehna deui keur ngobrol di hareupeun hawu, bari sakalian rek pamit sarta menta paidin ka Ki Kuncen. Aki atuh abdi sareng rerencangan oge rupina sareng Ki Duha bade saja pamit wae sakantenan nganuhunkeun kana pangangkenna ti Aki oge naon rupi wejangan katampi pisan mugia abdi sadaya dugi ka tempat tujuan lancar tur salamet aya dina ridho mantena amin cek sararea saur manuk amin deui nya mangga atuh Kasep ngan sakali deui Aki bebeujeuh kanu Karasep omat ulah marotah teuing nya Ki Duha omat tak geunggeureukkeun bisi anu marotah mah oh mangga ulah sombral sarta kudu sauyunan silih riksakeun nu penting kacida nyatana mangka de ulah rek ngaruksak naon nu aya di ieu leuweung nu sifatna tutubuhan nu aya kitu deui sasatoan nu geus leuwih ti heula ayana di ieu leuweung poma ulah rek diganggu nya pangapunten Aki kumaha saupamina wae nuju lumampah di jalan aya wagelan upamina wae ayana tutubuhan atanapi sabangsaning satogalak nah kedah kumaha narekahanana oh perkara eta nya sabisa-bisa mah urang kudu bisa metakeun akal tarekah pikeun nying ngalarna asal ulah matak ngarugikeun gainya nu penting urang ulah rek ngahaja ganggu tapi saupamana bae urang geus usaha satekah pola bari teu mawa hasil nyaprak bae gunakeun akal tarekah teh sakamampu urang bari teu poho amit-amit heula utamana kanu gaduhna ieu alam nya eta kanu maha kawas unjuk sumangga Aki maksad teh naon rupi wejangan ti Aki insyaallah ku abdi sareng rerencangan ieu tangtos diestukeun pisan atuh rupina sakitu wae Ki abdi seja pamit nu tangtosna wae engke dina waktosna mulang abdi sareng rerencangan bade sinang deui ka dieu manawi Aki teu kaabotan Ki teu Kasep teu puguh atuh we nu aya pikeun Aki mah tadu Ki Duha wayahna we nepi ka padepokan mah anteurkeun kitu lantaran bisi nyasab teh kahiji eta atuh kaduana meureun ngarah puguh we engke rek tuluy jeung henteuna ka puncak Gunung Gede da puguh jauh keneh di padepokan teh tak kitu nya Ki Duha oh mangga rupina kitu Cep mamang teh moal tiasa dugi ka puncakna panginten mung dugi ka dinya we ka padepokan sanes kunaon-naon da kalaresan atuh mamang teh teh aya kapriogian anu sanesna sareng ka ieu ka Ki Kuncen kitu tah Cep kumaha kitena sae mang teu sawios-wios nanging kangge dugi ka puncak Gunung Gede mah kumaha kaayaan memang janten upami teh mah sakintena abdi tos maropo panginten moal diteraskeun cekap dugi ka padepokan pada hiang we jadi maksud teh supados ulah ngabarubahkeun kasadayana gitu tah tah gitu saya atuh Kasep memang gitu jadi kudu dipikir leuwih asa heula lamun sakirana teu kuat gitunya entong dituluykeun eta ka puncak Gunung Gede teh kahiji lantaran nyata ieu da Ki Duha aya bubutuhna ka Aki teh atuh kaduana bisi nyarasab lah perkara gitu mah ka puncak mah pan kuring ya manahna soal gampang lu gitu mah urang terus we lah ka puncak Gunung Gede cek Dadang manehna mah sombongna keranan nguyup nguntup hayang nepi ka puncakna Gunung Gede demi Ari Markun Sahdi jeung Alip mah cenah kumangke we kaayaanana lamun sakira mah memang kuat keneh rek diteruskeun tapi lamun teu kuat mah kajeun nepi ka padepokan pada hiang we da tujuan utamana mah memang rek ka padepokan pada hiang
Mitra kaum dangu atuh geus kitu mah Ki Kuncen nampanan sasalaman di barudak anu opat ieu kalayan ditepakan tak-takna hiji-hiji bangun anu deudeuhna keranan. Caturkeun bring wae ieu barudak ngora neruskeun lampahna kalayan di jajaran ku Kiduha nu rek nganteur nepi ka padepokan Padahiang. Barudak ngora sakumaha paniatan maranehna seja ngajugjug puncak Gunung Gede. Jalan anu disorang sakumaha panuduhan ti Ki Kuncen wae jeung Kiduha. Nyatana turun pasir naik pasir suku Gunung Gede. Nyorang jalan satapak mapai-mapai jungkrang anu gurawes. Muntang ngeming kana areuy-areuyan. Bari nari kreuh laleumpang antare naker. Mubuhan jalana matak pikapaureun. Sokomo lamun seug nyorang tanyakan nu kacidana tekna jeung barala harieum ku kakayo. Mitra kaum dangu urang sigeugkeun heula anu keur arinit ka padepokan Padahiang anu dianteur ku Kiduha. Kiwari urang guar sarta urang caritakeun deui kumaha ari Kiruat katut utai anu ayeuna aya di imahna Kiruat. Harita kaayaan geus nyedek ka beurang Kiruat jeung Ki Utai keur ngaroblor. Satu tasna Kiruat bisa dirag-rageun ku Ki Utai waktu di perjalanan tea anu mana Ki Utai nemongkeun jamu batu tea sarta digorolongkeun ka hareupeunana Kiruat anu ngajadikeun Kiruat lumpat ti paparetot. Sabenerna hal ieu ngajadikeun pertanyaan oge pikeun Kiruat naha ti mana Ki Utai make jeung nyaho kana pangapesanana Kiruat. Hal ieu teh ngajadikeun panasaran pikeun Kiruat mah. Sabab cek pikirna Kiruat anu nyaho kana pangapesanana inya nyatana taya deui iwati Bicio. Ari Bicio eta kasebut urut adi beuteungna. Tah anu jadi pertanyaan keur Kiruat mah, nah saha atuh ari Ki Utai ieu jeung naon hubunganana lamun teh mah nepi ka wawuh jeung Bicio. Kitu cek pamikirna Kiruat. Mitra kaum dangu sakumaha nu geus kungsi dicaritakeun. Yen harita nyatana Kiruat ngahaja megatan jalan anu maksudna mah sakumaha biasa wae. Kiruat mah sok resep nguji heula ka jalma-jalma anu rek ngadon datang ka padepokan Padahiang. Hal ieu teh sacara teu langsung mere pangajaran ka eta semah-semahna nepi ka mana pangabisana dina ulin silat. Demi atuh ari pikeun Ki Utai mah satadina sama sakali teu apal yen eta anu megatan teh Kiruat. Lantaran nyaeta Kiruat waktu harita make jeung ditaregos puguh we sangsi sok sieun lain Kiruat. Tapi waktu bitotama teh harita nyatana bitotamana antara Kiruat jeung Kiduha rada oge kapikir ku Ki Utai teh moal kitu ieu teh anu disebut Kiruat teh da cenah ceuk indung aing oge sok ngaheureuyan. Cingan cenah hayangnya urang temongkeun ieu jimat teh bari harita teh ngodok sakuna kalayan nyokot jambu batu anu memang aja bawa ti lemurna. Nyabae geuning saenggeusna
eta jamu batu ditemongkeun ka inya nyatana ka Kiruat nepi ka colohok bengong. Malah waktu digorolongkeun ka hareupeunana bener we Kiruat teh nepi ka lumpat ti paparetot ninggalkeun pakalangan cek cohagna mah. Nyati harita Utai ngarasa yakin yen anu megatan teh nyata namah lain rek niat culika atawa ngabahayakeun tapi ngan saukur nyoba wungkul. Geus bukti kalawan nyata di asongan jamu batu ngabecir lumpatna ti paparetot. Ieu nandakeun yen anu megatan teh taya lian iwati Kiruat nu jadi uwana. Mitra kaum dangu atuh saenggeus adu hareupan kalayan tumanina pok Kiruat teh cumarita kaki Utai pokna teh mamang teh rek cacarita ieu teh yeuh pang nama panasaran ngeunaan tadi beja cenah ti kiduha yen di perjalanan teh anu megat sabenerna mah eta teh kieu tai. Derek-dek atuh ku Kiruat teh dicaritakeun anu sajalan terahna yen cenah anu megatan teh sabenerna mah manehna. Naon pangna megatan dicaritakeun alesanana dicaritakeun sotenan ka Utai henteu ari ka Kiduha jeung ka barudak anu sejen mah. Naon pangna dicaritakeun kahiji ku ngarasa panasaran ku Utai teh sabab Utai make jeung apal kana pangapesanana Kiruat nyaeta waktu patelak teh nemongkeun jamu batu anu mana pan jamu batu eta pisan nu ngajadikeun Kiruat nepi ka jicir ninggalkeun tempat pakalangan. Sajeroning Kiruat keur cacarita kitu Ki Utai mah semu ngabelehem hayang seuri. Hayang seuri atuh mah nya aya jawara make jeung sieun ku jamu batu. Atuh kadua perkarana ku Ki Utai teh ditanyakeun saresilahna make jeung sieun ku jamu batu. Ditanya kitu ku Ki Utai, Kiruat seuri bari mesem. Lantaran manehna inget deui kana pangalaman puluh-puluh tahun ka tukang naon pangna Kiruat nepi ka ayeuna sieun ku jamu batu. Tangtuna oge ieu teh boga riwayat anu nyata yen teu pupuguh manehna jadi sieun ku jamu batu. Pan biasana mah anu sieun teh nya ninggal hileud, aya nu sieun ku oray, aya nu sieun ku sasatoan anu sejena. Tapi aya oge eta teh anu kasieunan teh ku sabangsa ningdang daunan atawa bubuahan saperti anu kaalaman ku Kiruat. Nyatana Kiruat boga carita anu tangtuna oge matak ngahudangkeun paninengan inya waktu zaman keur ngora tug nepi ka ayeuna. Jadi sing sieuneun we ku jamu batu teh. Poharanya mitra aya eta nu sieun ku jamu batu muhun sing horeng aya inana merenya aya sajarahna. Tah naon sajarahna teh nya mangga urang dangukeun we ye obrolan Kiruat sareng Ki Utai. Kieu eta teh tai ari sabenerna mah memang
jamu batu teh teu pira ukur jamu batu. Tapi pikeun mamang yeuh nya, hakeun amang lah nyebut teh. Eta jamu batu teh ngajadikeun singsieuneun pikeun amang. Nepi ka ayeuna ari sabab nya aya caritana. Ngan hanya kal lantaran Neng Nong kaburu norojol ieu carita teh urang peun we heula. Cager pohara teu puguh. Nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing urang teraskeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.